es lilin beda deh. Wilujeng siang Bapak Ade. Alhamdulillah. Es lilin mah Bapak Ade nu kasep kalapa muda, aduh dibantun mah ibu aku gelis didorong-dorong abisin ku Pade samar kaduga nyangakeun mah jungjunan launan lah samping hidung tinu pilih kurang citalang kumaha mah pagar ayu nuhurkeunana abdi sin kuno caralik samar kaduga nyangakeun mah jungjunan lagu Sundana atuh teh hilap sholawat sinareng salam urang sangakeun kang jungjunan urang sana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi urang sana sing barokah sareng syafaat amin, dipanjangkeun umur, dihampura dosa, diseukeun rezeki, dilancarkeun usaha, dijauhkeun tina panyakit amin. Siap. Es lilin deui Kang Joni anu kasep kalapa muda dibantun mah juru kamera didorong-dorong